kapungkur ibu kapungkur. Indung mah bisa jadi dokter. Budak keur uring ceduk tidak gore sirahna benyo saged nom. Langsung indungna geuat. Nyook buluna teh buukna digesek-gesek caker. Budak nyeri panon. Diletakan. Ciduh bisa jadi ubar sia indung. Ningang weh eungap budakna teh ngagayem cikur. Didaangkeun diuleukeun modar. Eta penyakit berat ieu. Manya hirup wae. Baheula sim kuring keur asup angin. Indung uwi jadi dokter. Nyopot minyak tanah keur zaman aya minyak. Usok-usok. Cakakak di leuweung. Inyuk talina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu di pojok sing olohok, nu digigir jika keur mikir, nu dihareup jika kasirup, ningali uing kos aliando. Daun salam daun talus, nu ngajawab salam jika nu lulus, meuli bukuh ka Cimahpar, teuing tunduh ieu teh teuing lapar. Alhamdulillah da aya candaang ieu teh. Nu ngajawab salam didoakeun ku sim kuring sing panjang umurna, loba rizkina, mudah-mudahan sing asup ka surga. Nu teu ngajawab salam didoakeun ku sim kuring sing panjang huntunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ladies and gentlemen, Auden community who very happy, good night. Ulah syuri siang arti tu sarua jeung aing. Alhamdulillahilladzi najma'u fi hadhihi sa'ah ay sa'atil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syafa'ah. Amma ba'du. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi junubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Shadaqallahul azim.
wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidin wa syakirin biqalbin salim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doa masing ijabah. Iya sadaya jamaah doa masing ijabah. Sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Putra masing solehkeun rumah tangga harmoniskeun. Rezekina masing jembarkeun milikna masing agengkeun. Salatullah ala yasin habibillah. Sabadana jisim kuring yang nganggakeun tahiyatul mukminin dirangkai kumintonkeun kanu dipika hormat ka sagenap jajaran kepanitiaan, para alim ulama, para asatid, para ajengan, ihwanul mubaligin anu ngahoyeug dayeuh nyucruk ieu rembur jalma-jalma anu masyhur. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur, amal ibadahna masing mabrur. Oke, mudah-mudahan sing ditepikeun tina perkara anu mantap ngajadikeun kubur. Amin ya robbal. Tahilap kabaratul pemerintah anu ngagaduhan wewenang di ieu wewengkon. Kakersana Bapak Kepala Desa anu ageng jasana aya. Ayo Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawe ngan gajihna tepati gede. Aya meureun Pak RT mah. Pak RW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu Pak RT, Pak RW da pangkatna teh leuwih luhur tibatan gubernur. Ngan teu masyhur-masyhur. Moal isuk pagaweanna teh ngan saukurna nangkep tuur. Eta Pak RT, Pak R ningang we kirian biasaskin. Masyarakat teh nuduh ka RT teh pasti be aku RT. Padahal mah RT mah tengah letak RT mah tengah letak ningang waya musim anu parabola terang parabola parawan bodo ti heula nu diteyang paheulana saha RT. Padahal mah RT mah teu milu nyolok. RT mah teu milu. Bapak miwah ibu rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah. Hade goreng kecap kicep tingkah lampah jeung polah. Sok sanajan poe kamari menang ka bunga moal ka samper poe isukan belum tentu ke alamat. Poe teh aya tilu. Poe nu enggeus, poe nu eukeur, poe nu arek, poe nu enggeus moal ka samper, poe nu eukeur ayeuna teh poe nu arek belum tentu ke alamat.
Awani ku peta di alam dunia undur tahun datang bulan satahun asa genep bulan asa sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik. Mun teu percaya tanyakeun wae kanu bohoga hutang kiritit. Bu, sok ngahutang paingan wajah kiritit. Mudah-mudahan orang doakeun nu boga hutang sing kabayar hutangna, nu luhur ka ajo, nu handap ka honta, nu leutik ka beuli, nu gede nya kitu we nganyuk deui. Datos emut janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jempling aing bubarek ge ngaluarkeun suara Allah gitu. Siap balikan deui perjanjian heula nyebut Allah na ulah waka eureun lamun ieu can ngeupul. Siap cak mau jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Cacan ngobrol urun. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu kali akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Umat aku hadir dieu anu nyumbangkeun hartana tanagana katut pikiran, mudah-mudahan pahalana sing dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ngeboga motor hiji sing jadi 2, ngeboga mobil hiji sing jadi 2, ngeboga sawah hiji sing jadi 2, ngeboga imah hiji sing jadi 2, ngeboga pamajikan hiji sing jadi ibu-ibu euy. Kepeke ke ibu-ibu. Mudah-mudahan nu teu damang sing dienggal-enggalkeun damang ku Allah Subhanahu wa taala. Nu teu damang setruk sing leungit setrukna. Nu boga gula sing leungit gulana. Nu boga kolesterol sing leungit kolesterolna. Nu nyeri sirah sing leungit. Nyeri sirahna sia kade. Leungit sirahna ka mana aing meureun? Alhamdulillah wa syukurillah, berkat iradat inayah Allah Subhanahu wa taala izin kuring dina wengi ieu tiasa silaturahmi sareng ibu-ibu. Alhamdulillah dan geus ilahar atuh ayeuna mah nu ngaji mingguan lobana ibu-ibu, nu ngaji bulanan, nu hadir muludan, nu hadir rojaban, nu sok ngahutang. Nasya teh make diborong atuh. Atau nangtung gitu we. Ai diuk seuk nyaring kanyut. Nangtung punya. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah adanya ibu-ibu pada malam hari ini acara meriah. Itulah yang didambakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita ditakdirkan bukan untuk pimpin. Sok sanajan hartana longkat luhur, tetap seorang wanita mah muabid jadi pemimpin rumah tangga. Kunaon wanita diciptakan dina tulang tak-tak. Kusabab ditakdirkan ari awewe mah lain keur nanggung beban keluarga. Kunaon cenah
wanita diciptakan layan tina tulang tonggong, sebab wanita mah ditakdirkeun anak lain jadi tulang punggung keluarga. Kunaon wanita lain diciptakan tina tulang leungeun, kusabab wanita ditakdirkeun lain terjadi permainan, lain terjadikeun boneka, lain ngajadikeun permainan seorang laki-laki. Bener emprak atau bener mah. Oh gitu. Bukan wanita lain diciptakan dina tulang suku, sebab wanita bukan untuk diinjak-injak dan bukan untuk dihina. Betul. Wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Jadi wanita itu harus dimengerti hatinya, harus disayang, dipel. Tak eta awewe teh tekaup dipuji, katakan tekaup siapa. Wanita dimuliakan oleh Rasul. Berjaman Kangjeng Rasul can dilahirkeun wanita begitu hina. Bahkan ada zaman jahiliyah ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup karena merasa hina. Bahkan dinasti Qing pamajikanana 1000, raja-raja di Jawa pamajikanana paling saeutik 30. Saking hinana wanita dan anu kusim kuring di pikiran iraha make selempakna. Tapi ayeuna Bu, wanita begitu mulia sehingga surga tidak ditempatkan di telapak kaki para nabi, tidak ditempatkan di telapak kaki para wali, tidak ditempatkan di telapak kaki para ulama, tapi surga yang mulia ditempatkan al-jannatu tahta aqdamul ummah. Surga ditempatkan di telapak kaki ibu. Ibu awewe atau lalaki awewe mulia. Surga diteuneun tina dampal sampeana anu janten ibu, tapi urah di korehan bisi barulah eta mah lain surga roromeheun. Bu, tidak ada doa yang lebih diijabah daripada doa Nabi. Doa siapa? Doa seorang, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Cek saha? Cek aing. Pan aing nu ngajina dieu beureun. Cek ro, manggeus narieur sugan. Aing nyai dieu. Ya. Doa luar biasa. Kapungkur ibu kapungkur. Indung mah bisa jadi dokter. Budak keur uring ceduk tidak gore sirahna benyo sagredno. Langsung indungna geuat. Nyook buluna teh buukna digesek-gesek caker. Budak nyeri panon. Diletakan. Ciduh bisa jadi ubar sia indung. Ningang weh eungap budakna teh ngagayem cikur. Didaangkeun diuleukeun modar. Eta penyakit berat ieu. Manya hirup wae. Baheula sim kuring berasup angin. Indung uing jadi dokter. Nyopot minyak tanah keur zaman aya minyak. Usok-usok. Cakakak di leuweung
inyuk talina dihakan dipeuweung hitut jadina tut. Doa indung ijabah apaan teu bieu eta indung luar biasa. Pendidikan anu jadi indung mah luar biasa ka anakna, pembelajaran jadi indung luar biasa anu jadi anakna. Mantak lamun ayeuna ibu lamun ngomong ka budak ulah sok dicadel-cadel. Dede mamam dede mamam atuh ningali hiji poe teh budak teh mi aya motor me hayang motor. Oh atuh paneutik keneh hayang motor mah padahal si orang lain hayang motor hayang modal. Tadi nanti cadel-cadel ngomong teh. Perjuangan seorang ibu luar biasa, ditambah lagi perjuangan seorang bapak. Ibu kita akan melahirkan kita sabulan langlang, 2 bulan umayang, 3 bulan nyiram, 4 bulan sabar kahayang. Ngadadak indung urang teh hayang buah lolopi ngang weh neangan bapakna teh tur ka pasar eueuh tinggal geus aya didaang leuheung hayang buah lolopi ieu nalika hayang nyocol sirah botak ku sangu kabeneran sirah botak teh mitohana eta mitohana kuat daekeun dicocol sirahna ku sangu da sieun ijuna ngalahin perjuangan eta bu ngalahirkeun tengah peuting ngarasa babana naon nomena ieu ngarasa betul gorejat terhudang keur sarege gorejat langsung make samping datang ke bidan cukup hujan datang ke bidan kabeneran para lampu harita teh bu jegangkeun bapak gigireun cicing gigireun sabari ngadengkak bapakna ge sarua pas eta bidan ngodok bu heujeunkeun sakali deui heujeunkeun salakina belu ngaheujeun dikodok eta ku bidan cut aya pek teh salah ngodok ibu kunaon ieu sirah budak jadi leutik padahal nu bapana poho teu make salempak poho teu make salempak tinggal we ibu heujeunkeun sarua salakina ngaheujeun pol we budak orok ea nu bapana mah crot warna teh koneng campur hejo padahal isukna geus ngadahar genyer. Perjuangan saha eta perjuangan saha ibu-ibu indung orang pak bermasa orang reuti poho ka capek poho ka unduh bahkan keur dahar ngeunah-ngeunah cerot urang modal langsung teuat diobehan ner bener apa henteu geus ngobehan cerot deui kana sangu kopet urang kadahar ku inung matakan jangan mimpi pak kalau kita pingin sukses tapi kita durhaka kepada orang tua kita jangan mimpi kita kan pintar kalau kita tidak pintar doa kepada orang tua mungkin kesuksesan kita hari ini kekayaan kita hari ini kita menjadi pejabat di atas bahkan kita jadi ustadz sekarang berkah doa seorang ibu di masa yang lalu terus gorejat tengah peuting hudang nu jadi indung nyurutkeun cai socahna pamentana leuweuh deui keur anak nger
Betul apa betul? Tak eta pamenta luar biasa. Mantakkeun saur Kangjeng Rasul, adibu auladakum ala salasi sholih. Ajarilah anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama hubi nabiyikum. Yang pertama ajarkan ke anak orang, ajarkan kepada anak kita supaya hatinya mempunyai rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mauludan, hari ini kita rajaban, hari ini kita baca maulid. Esok hari nanti anak kita pun harus merayakan maulidan. Esok hari nanti anak kita pun harus merayakan rajaban. Esok hari nanti pun anak kita harus membaca sholawatan. Kenapa sebabnya? Karena banyak sekarang Bu, Pak, pelajaran maulid bid'ah, rajaban, tahlilan banyak. Ulah diturut. Nah sebabna ngacak-ngacak proyek kiai. Omset eta. Pak, jangan sampai masa depan anak kita ketika kita meninggal tidak baca tahlil. Na'udzubillahi min. Rasa bakti kita kepada orang tua sebesar apa? Sebesar apa kita memberi dengan harta? Sebesar apa kita membahagiakan kepada orang tua? Geus pernah can pamelikeun mobil keur kolot? Geus pernah can pamelikeun imah keur kolot? Geus pernah can pangumrohkeun kolot? Tuh. Sebentar urang kolot geus jang hulu ngaler. Teu pang tahlilkeun, teu pang ngajikeun, teu pang dikirkeun, iraha urang rek babaktina. Tanamkan rasa cinta ke anak urang, cinta ke baginda besar Nabi Muhammad. Kapungkur mah induk urang ngayun urang teh ya Allah geus dibedakan, geus di kayu putihan, dirangkul urang teh anak caa, anak caa. Becek panak urang teh pan anak sia, anak sadik. Anak caa, anak caa. Uguh goreng oge anak urang. Si raja, si raja, si raja. Goreng anak nama. Tapi saking mudah-mudah ke anak di raja, raja pas ditimang baca sholawat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da nama eueuh inung-inung teh model kitu teh. Aya teh. Nu nimang-nimang budak agen sak inganannya balonku ada 5 dar atuh budak ek molor teh hanya deui atuh balonku nimang-nimangna ruas. Aya budak SMA geuning baheula jeung budak kuliahan nimang-nimang teh make bahasa Inggris. Every night in my dream I see you, I feel you, that is how I know you, God. As more you open the door, I feel in my heart, my head will, my ijah, mak-makan dari itu nama mak-mak operator ya ada kira angguran anjarkeun maca sok nimang-nimang budak. Ya Habibal Qalbi balikan doi
Ya Habibal Qalbi Ya Khairal Ya Lidi Tabil Rasulal Ya Rasul Ya Habib Ya Rasulullah Ya Habiballah. Nimang-nimang budak ibu model gitu ajar kecinta sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hiji ajarkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi ulah sampai urang ayeuna maca sholawat eleh ku tukang gorengan singgeurnya we tukang gorengan aya tukang gorengan